Kapudalan kesenian jasana sanes lumayan pakanya ngahiburan ngaraketkeun duduluran. Sekan di TPI TPO apa nih tentang balik hibur teh pasif anak paingan eta dosa nu gikalan ulung hareran gitu eta teh kula bahas pada pagelaran geura mangga urang uning aku sadayana sakadap deui wilujeng pada deui Pusti-pusti susut Gendar pamilih Dina pagelaran wayang Tinang tumo birek deui Keresinen kakek nayaga Sakang baris nyangdangan ngajungjung adunungan seni pangwali Kapudalan kesenian jasana sanes lumayan pakanya ngahiburan ngaraketkeun duduluran.
Sugi kaento kae sumping. Tina pangajakna jaman Baik kasananya kasar kirak sono. Mararanga di kantun bae. Mararanga kasananya. Iringlah kabudayaan seni Sunda anu asli. Isina manuk kalangkung kumargi sisip kuharati nanging mantap tetap hayang tekenging dipandadai Coba. kumargi sisip kuharti bu bapak tekenging dipandadai Ari kolong Sahanu baris nyandangan jungjung mah seni pangwaris Mun urang eling wiwit tantang tumo kamarinan laku sok maka aturan segala rajang angeurang alah apa lurah nu